Nain song mata kadi semain seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjeun sadayana dina kesempatan ieu abdi gaduh tamu istimewa saurang bintara TNI Angkatan Darat anu parantos hasil ngahentak cita-citana ku kerja keras jeung disiplin. Anjeunna nyaeta Kang Adnan Mustafa. Alhamdulillah, damang. Abdi ngerasa bunga tiasa tentang sareng anjeun. Muga dina kesempatan ieu abdi tiasa ngabagi pengalaman sareng mere motivasi yang segala cita-cita tiasa kahontau ku kerja keras disiplin sareng doa jeung doa orang tuana. Saya pisan lainnya orang asup sesi tanya jawabnya. Ya. Hiji, naon anu janten motivasi enjen pikeun gaduh cita-cita janten seorang bintara TNI Angkatan Darat? Ya, motivasi abdi asalna tina kahayang pikeun ngawula ka nagara sareng ngabanggakeun palot. Di letik abdi kagum kana disiplin jeung wibawa para prajurit TNI. Anu kadua, di iraha anjeun mimiti gaduh kahayang janten TNI. Kahayang eta parantos aya ti abdi sekolah di SMP jeung SMA. Waktu eta abdi sering ningali upacara bendera sareng kagum kana petugas TNI anu ngalaksanakeun tugasna kalian gagah. Anu katilu, nanuai persiapan fisik anu enjen lakukan samemeh pendaftaran. Abdi rutin lompat unggal anjing, latihan push up, sit up, sareng pull up. Selain ti eta, abdi ngajaga pola dahar supaya awak tetap sehat jeung kuat. Anu kanukat, kumaha cara anjeun ngelatih mental anjeun? Abdi nguatkan niat, diajar sabar, sareng sok eling kana doa. Mental teh kebentuk tina kebiasaan urang pikeun henteu gampang nyerah. Lanjut. Anu kalima, nah anjeun kantos milu latihan atanapi bimbingan khusus? Leres. Abdi milu latihan bimbingan fisik bareng pelatih jeung senior anu kantos asup TNI. Eta pisan ngabantu pisan pikeun nyiapkeun diri jeung masuk kana TNI-na. Hatur nuhun pisan ka Sarda Adnan Mustafa. Pikeun carita jeung jawaban anu kacida ngainspirasikeun. Boga pangalaman ieu tiasa janten pelajaran sareng sumangat anyar pikeun urang sadayana. Sakitu ti urang hampura bila aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.